ada tulisannya Bang Emok dilarang masuk. Alah bodoh amat gua mah, yang penting lu bayar lu. Tiap hari tidur mulu. Kalau lu Mun, lu bayar mau kemana? Ih, kadang nyelap. Sana kena kebejana lah si Mumunnya. Kalau kemana ya teh budak teh? Mumun lila banget nih. Angkat atuh Mumun. Angkat. Halo Mumun. Halo. Mumun. Iya apa lente Mumun? Mana tak apa lente? Kunaon cerik. Tungguan bae. Nunungan orang pae Mumun. Ceu Ija nu basa keur telang ngulikeun ieu ngarambet. Awa Mumun mau balik apa? Ya Allah, penyangkanya. Aduh. Moga sabarna yang balik. Man Semoga sabarna tersiksa. tersiksa naon Mumun. Digalakan mana ini bisa lagi. Hai. Tangan nyebung balik, setelah balik. Balik. Jadi wana eta, salah galak mah ngunang bisa dilelungkut wae lah. Kos gitu. Sarung. Atuh balik. Balik balik. Mumun, Daripada sagirikan wana eta lu sama pas ya nah eta di gulungan salaki sia. Mumun arek nitip moal. Hah? Hayang balik banget tapi ulanganku salah lagi. Lu salah ke sana eta gawe naon? Mun salah ke gawe naon eta? Kering apa naon? Gering heula Mumun langsung stekuateun. Mana poe Mana teh geus aya kana 2 minggu. Itu oge cenah sapoe kos tetelo kena tetelo. 2 minggu ka urang Lain ngomongna. tetanggana teh kos kena tetelo cenah kitu gegelepakan tepugu. corona berasukan. Lain Mumun. Lain eta mah cenah boga penyakit ayan wae. Ya Allah. Teu orok. Ibarat kangen balik. Oh, sanoge kangen atuh buru nah balik atuh. Geus teu betah na ieu teh. Engke dijemputnya. Sugante mitoha mumun teh bagus. Sarua gawekeun mumuna di dieu. Mun kos baku di dieu teh mumun teh. Geus neangan dewe di dieu da loba Mumun maneh Oh, teh. laki mah loba. Ai mumun kan montok bahena. Laki kos kumaha pasti menangkeun. Ya atuh mumun teh kan meudina karek berbakti ka salaki dan urukeun salaki kumaha kan kepala keluarga. Sugante moal kieu akhirna. Geus we atuh ayeuna mah mun balik ke nyandung na ieu. Tah kitu Mumun geus didegeda berak. Pokona mah kitu we nya Mumun kitu we nya. Nya Insyaallah mun minggu harum teh diizinan mumun teh kabur wae. tah kitu kabur we daripada siksa batin. Heeh. Ya Allah, teh nyangka bangetnya. Heeh. Ya Allah. Pokona mah ke disalamkeun ka Ceu Ijana nya. Engke diharewoskeun. Aduh, sarung sehat. Alhamdulillah. Nasib kumaha semok. Semok buncrut wae, semok Kamari ge digeringan, kamar ge ayan gara-gara kalungitan naon teh. Aduh, sarden kalengitan tinu manehna gering pikiran. Pikiran digering-gering. Pokoknya mah ke minggu hareup pamumun kumaha carana nek balik nek kabur pokoknya. Kabur we. Urang teh geus sono meureun. Kapan
Ngesnya mumunnya. Ngesnya. Mumun baik-baiknya. Nya mumunnya gitu nya. Assalamualaikum. 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 Yuk. Ayo mulai taruh. Duh, barang-barang kalau barengit. Lain mararan tau adi itu rengit teh. Usaha rengit. Pada kayak wae main gitu. Ngoconan nyeri deh. Ampun, barang-barang atuh rengit teh. Ngaganggu wae betul keur hees. Wae keur molot. Aduh rengit teh. Alah teh Gusti, aduh teh kan. Jangking karasa ieu ya. Gara-gara rengit aing hees mani teu nyaman. Iya ya aing hees dina spring bread teh. Mani hararipu awak aduh. Nanti. Aya naon ari maneh? Datang-datang ngan seserian. Siri iman itu nanti. Aduh kala aya naon gitu ece. Aya naon biuk. Ulah seserian wae atuh karunya ka budak. Ayam. Apa tuh dudungan orang di si Mumun? Cek Ija mecret. Lain. Kabebong. Maut. Kamar teh kena ayan. Ayan. Gegelepakan. Rengit. Gegelepakan kamar teh cenah. Emang gering naon. Gering nama meureun geus bilanya teh karasa kitu teh dirasa. Terus ayeuna dikurebkeun encan. Encan ayo ngalayan. Urang rek ngalayan. Ayo. Aduh, aing menjebret teu boga duit. Sama kan Engku beas kayak bisa. Beasa ge can dikirim ku pamarentah. Atuh eta mah ulah dikirimkeun deui kan ngalayan. Ih, Kadang kalau orang nempoh lah ATM. Aya kene apa itu? ayo teu. Tugas eueuh saldona 0. geus atuh. Pan baca kerja teh. Apan membantu tepan memana teh gigireun samana. Ja. Naon? Ija maut. Ayo ke radio orang ngobrol. Ija kena ayam. Kamari teh keur urang kapanggih jeung manehna teh. Kamari teh urang nginjem duit ka manehna teh. Keringat kunaon. Kamari teh cenah gering. Jadi ada kamar. Ngalayan. Arek milu moal. Tapi orang tuh buka duit nah. Beas Bukan duit Pan beas ke waya bulog doang. Aja teh bulok ke. Makanya baru cerita. Gandeng anak aing gereet nu orok. Ih, gelak. Itu sarden sangat tilu. Gandeng, Sama kaleng doang. gandeng anak aing gereet. Oh, si ganteng tuh ntar sih. Nama bahasa kamari. Kan orangnya bahasa kamari. Naon aja. Pasti manehnya. Naon maneh-maneh wae. Urang keur gering kan teu nyokot ieu nya, teu di da dianteurnya. Eta sardena tilu teh di dieu.
Ya geuninnya. Mana mah nurus tunjung narsi. Kegenting-genting kieu teh aya we jeung masalah teh. Tuh kan. Bener tilu. Teu ieu eceung. Jika naik mana orangnya, bagian orangnya. Pan kabeh meureun ka bagian meureun. Bagian tapi mah nya nu batur salapan orang tibang genep tilu. Anu maneh mah geus beak beurepan anak keur berak genep balas. Ulah sok maling anu batur ngerakeun maneh mah. Siapa duluan aing? Kata kagorengan ka, nyampe ka aing. Soalnya naon ke kamar ke orang ka imah keur nyilik orang teh ya. Kan mainnya mau ke nasi kan? Jeung sarden. Soalnya ieu nu gede geus kosong. Siapa teh sadar ti bareto kene. Maling jeung maling we maneh mah. Ha. Ieu mah hak masyarakat. Kedengeran. Ayo urang ngalayan teh aja kedeung urang nek nyokot teh. Heula aing mah can beres. Uruskeun heula aing mah mung. Urusan sarden. Eta mah kamari dibere ku Pak RT. Heueuh kunaon kumaha dicokot. Ti Pak RT mah da mah jigana salapan maneh nu nganterkeun nya. Jika nama ku Pak RT dititipin ke manehnya, tadi disampaikan. Pemerintah mah mere RT geus adil. Maneh ulah sok nyokotan hak batur. Ulah licik maneh mah. Masing-masing geus bagian. Kedeung gede. Eta heuh aya pengumuman di musola cenah. Pengumuman naon dieu keula maneh. Ayo urang ngalayan. Ngaku heula maneh lah. Mung amal ka mangkatnya. Semoga duit wae eta Uruskeun heula. Sarden ge nyokot nu urang nya. Lain kitu cek ieu menik Amit. buru ayo urang ngalayan ih kami Debang mau aing keur gering meni di panteran. Ulah diadakan ngalayan. Ngerakeun. Raya dan naleungit tah teh. kedengeran orang nek mawa dapat tetangga cek Ada ka mana? Mana? Heula. Uruskeun heula jeung si Mimin, sok ulang ngerakeun wae yeuh. iya dengekeun kamari teh dibere ku Pak RT mah ge sarden teh jeung beas Heeh. nya cenah engke ieu pangmerekeun ka jeung Mimin gitu cuman urang teh rek ngomong teh poho Sok atuh, sok diuk heula atuh diuk heula ulah kana rarangtung diuk heula diuk. Diuk ceu diuk. Kumaha aing mah. Diuk saro diuk. Mimin nok diuk heula Mimin. Heula aing mah can tenang can Diuk heula. Masalahna nu panggedena ieu nu geus dibuka. Geus Diuk kosong heula. tuh. Diuk, sok cong riungkeun. Sok bungu, jujur. ayam si ayam modar Mana gara-gara sarden meni gering saminggu. Aing ngamikiran sarden eueuh lu nupat gering-gering. Tuh, bade mah. gitu ceu kamari teh kieu dengekeun ae Teh jeung urang ke sarua masyarakat leutik ulah sok kitu cenah. Da maren keur dipayang kamar ge saru menikah tinggal ku awakna. denge Ece teh kudu boga perasaan, ece boga anak urang ge sarua boga anak si neneng kuat teu dahar ke sardena eueuh 3. Ya bade mah nurus tunjung ting. dengekeun Kayak mau ulah kitu-kitu da cenah. Tuh, tigali. Tingali. Mana mah uprik kemanusiaan dan uprik keadilan. Nu paruguh jadi pejabat. Mikirkeun beuteung sorangan wae. Mentingkeun masyarakat tak dibagikeun rata. Anu ku ece dikurangan 3, ece rek jadi naon? Kan kali jadi naon? Nya anak teh nya. Pikir kemana pikir. Mun posisi mana gitu mah. lain Direk nerima moal. ganeng anak aing keur he Aing kesedih. Baca alo kemawat tan kapalingan. Kapalingan sarden meni gering-gering. Sabar ya ce. Neneng teu dahar. Atuh di mana tenang eta ge sayuran nang aing mah. Tinggal pun. makana dengekeun mah apa juga Ganeng. Gantian aing mah. jelema teh meni alabatan ke kenceng bolong sia teh gandeng anak aing keur bolong Aing karugianna geulan sia ieu sareng. yang meni gandeng Pokona mana kudu gantian sarden. Urang pokona leungit atilu kitu deui. gandeng Pokok pas sarden urang kudu digantian. Ece karunya kudu karunya tuh. makana gantian wae udah itu mah penjelasanana Penjelasan naon geus paruguh ece. Lantaran teh mah urang pemawa sarden. Ayeuna urang tunjung mana mah sarden urang.
Gantian guru. Saya tegandang. Kon ingin tergantian. Sepuluh karunya salah ke aing setru. Anak aing teh dalahar. Tinggali itu, mana teh mun posisi mana gitu tuh anak teu belas teu dahar kumaha. Perasaan saya di mana? Sia jeung aing sarua awewe kudu bisa. Oh, pergi kepercayaan mana? Kon main ditingguan deh Mas ya. Awas ya. Aing embung boga babatuan kos gitu mah embung. Ngerakeun pisan. Padahal mah judulnya teh kamau tanda kalaya, tapi nu dibahas kunaon sarden nya.